Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos ngeresakeun sindang manawi katampi mangga sim kuring seja nyarioskeun salesewes pidangan urang Sunda. Mitra Pasundan, judul carios nu kusim kuring saparakan cadi damel nyaeta Zaman Gorombolan jeung Walanda di wewengkon Balubur Limbangan Garut. Ieu carios atanapi dongeng mangrupi salah sawios seratan ti Bapa Yoyo Dasrio. Para wargi tatar Garut tupina pada uninga sapali seueurna wireh Bapa Yoyo Dasrio mangrupi salah sawios jurnalis oge, bisa gedengan eta oge kantos sabaraha kapancen salaku aktor dina sababaraha film nasional. Sateu acan medar cariosna, anjeunna Bapa Yoyo Dasrio nyaurkeun yen seratan ieu teh nyaeta kaimpleng sateu acan teh nyarioskeun perkawis gorombolan di wewengkon Monggol oge Walanda mangrupi tawis katineung ka biangna nu memang pituin urang kampung Monggol Limbangan Garut. Anu nyerat ngawangun lelakon ieu disurupkeun kana perkawis pedaran istri ti almarhum lalakon nyaeta Bapak Arasuhara ti Palih Monggor tahun 1885. Salajengna kajantenan dina carios aya nu ditawan gorombolan anu diatasnamikeun ka Pak Ismail oge saur pangarang teh mangrupi akina. Nu ditawan gorombolan ieu mangrupi ngembangan jujutan lalakon. Kalis teh eta numutkeun pangarang kasabit katineung dina peristiwa sabilillah di kampung Cibungur Desa Samida kinten taun 1847 nu ngabalukarkeun gugurna Kapten Edi Endang caroge munggaran bentang film nasional kawentar almarhum Sophia Wede. Eta dicutat tina pedaran Bu Sophia sareng almarhum Bapak H.E. Rustama Danuwira, Ketua DPRD Garut Manten. Bilih aya jujutan lalakon tina kaanehan legenda, anu di dieu teh aya oge legenda mangrupi benda pusaka, bilih kirang loyog entep sureuhna nu nyerat nyuhunkeun mugi ageng tawakufna. Mitra Pasundan, tisim kuring saparakan sabubukana nyaeta medar dina perkawis gambaran umum sareng nu gaduh lalakon. Nu gaduh lalakon teh tiasa dibagi dua bagian. Warga lembur mah nyaeta kahiji kulawarga Pak Ismail sareng para putrana oge kulawargi sanesna. Anu kadua nyaeta tokoh kiai nu oge tiasa disebat jawara nu neulah Pak Ara. Salajengna tokoh TNI nu mangrupa pimpinan TNI di wewengkon Monggol jeung sabudeureunana Bapak Sarsantonip. Wargi nu mulia, Balubur Limbangan harita teh memang teu aman. Bisa gedengeun aya karaman nu mangrupa gorombolan nu manggon di leuweung geledegan Balubur Limbangan oge masih nyiliwuri tentara Belanda anu dipingpin diantarana ku Kapten Erik. Jadi cindekna wargi mulia di lembur Monggol jeung sabudeureunana harita teh estu beurang peuting teu aman. Masyarakat teu tenang, peribadahan kaganggu nyaeta
ku rasa teu aman tina gorombolan oge tina gangguan soldadu Walanda nu dipimpin ku Kapten Erik. Mitra Pasundan, balubur limbangan Garut tahun 1848, kaayaan teh keur meujeuhna genting di pelemburan-pelemburan di wewengkon balubur limbangan. Maju kasorenakeun teh lebah pakampungan teu jauh ti alun-alun utamana mah sok ngabaku ngadak rehe combrek sepi jempling. Kawan tudeh panon poe mitiling sir ngulon, lalaunan ngaging sir wangun pundung, tunggang gunung nyalindung kasatukangan memunggang, jalan jajahan nu ngembat meulah lembur singkur nu lalinduk ku tatangkalan estuning suwung kawas taya padumukna. Rentang-rentang ti kaanggangan sakapung ukur kapireng sora meri nu keur pada mijah. Oge rarecet di walungan rarecok kabawa angin leutik nu tas musapan pasawahan. Bareng jeung unggut masarupaning dangdaunan. Sora cai tina pancuran awi ninggang kana kamalir meh taya reureuhna. Badi sakalindeng kawih nu ngalalebkeun paninengan. Hawar-hawar sora domba patembalan jeung embe pating berele. Kawas haroreameun nandang kasimpe. Moal bawa eta teh cirining aya keneh padumuk nu nganjrek di tatar pilemburan. Sidi kasimpe nu ngaharudum kampung jeung lembur teh balas padumuk nanyamunikeun karempan jeung kakeueung. Oge kamalang jeung kahun cewang nu teu weleh nyalihara. Apanan karaman gorombolan pangaco keamanan masih mahabu. Kitu deui soldadu Walanda nu dipimpin ku Kapten Erik saupamana sok remen balawiri ka bawahan pilemburan. Parandene kitu tetela teu kabeh padumuk eta kampung teh nyingkah ninggalkeun sarakanana. Loba oge nu teu nengludeung ngayonan ka harikuang jeung kahoncewang. Harita harga katentraman hirup nambah mahalna. Meh taya waktu nu luput tina bancang pakeu. Alatan ku paciweuh jeung gempeur ku polah penjajah katut pagaliwota jeung pangaco keamanan. Meus-meus ger kabejakeun yen aya pertempuran rongkah di ditu di dieu. Nyanding peuting lapat-lapat kapireng ti kajauhan sora tembakan patema-tema. Estu mata pika keueungeun. Tembakan-tembakan pating dereded mata ratug angen ratug tutunggulan. Teuing saha nu nembak. Teuing saha deui nu ditembakna. Sakapeung mah kanyahoan. Aya seuneu ngabebela di hiji wewengkon atau patempatan. Seuneu teh tembong burahay beureum. Asak siga keur manggang bawahan kampung nu pernahna sisi lamping. Kabeh jalma bati pada curinghak. Tingra ringeuh sarua taya nu nganyahoankeun. Teuing naon nu diduruk jeung di palebah mana. Teuing saha deui nu ngadurukna. Jeung teuing imah saha nu didurukna. Isukna kacaturkeun ukur kadenge gujrud ku pasangka-sangka. Pamustunganana teu gampang ngabedakeun balad jeung musuh harita teh. Eta kaayaan teu wudu nyeuketan kacurigaan. Puguh rea aktor nu ngahadia nyeungeut kariweuh. Nyandiwara dina kahirupan pilemburan. Ceuk beja cenah mah rea mata-mata. Boh ti pihak gorombolan pangaco keamanan. Boh ti pihak Walanda nu sok pagaliwota sarta sok sering siga konsinyil ka pilemburan. Sararak silulu ka pakampungan eta mata-mata teh. Balu karena remen kabejakeun jalma diculik. Teuing dibawa ka mana teuing dibawa ka mendi. Warga-warga nu dumuk di pasisian pada bingung teu manggih tungtung susah manah nu taya sudana.
Teu bina ti kitu nu karandapan ku kulawarga nyaeta nu gaduh lalakon kulawarga Pak Ismail oge. Katurug-turug dipancenkeun jadi kokolot kampung remen pisan. Manehanana kasunduhan ku tatanggana nu ngadonna beuh Bang Balu tina kaayaan nu kasengker ku kasalempang jeung kahoncewang. Kalan-kalan juljol nu minang saraya kainyana mangsa karempan nambah seber. Bubuhan sanajan sapopoena hirup leutik tina dagang barabadan di pasar Limbangan. Tapi Pak Ismail raket pisan jeung hiji saresan Lasar Santonip anu mimpin pasukan gerilya. Harita pademu kampung Monggor keur baduas keneh alatan pasar Limbangan cenah aya nu ngaduruk. Tayohna saban waktu teu weleh diriwaan ku karempan jeung panyangkan goreng bawi rasa Pondok Pangharapan. Kacarioskeun cenah biheung peuting engke biheung isukan. Tinang tu karaman gerombolan atawa soldadu Walanda nu dipimpin ku Kapten Erik. Baris ngasruk ka pakampungan, baris datang ka pilemburan, teuing iraha. Kitu jeung kitu sawangan goreng tina kahariwang kulawarga Pak Ismail. Saban keur anteng nganteur panyawang bari nangkep tuur di tepas imahna. Nyimas midah bojona. Diuk ngahurun barung. Sakali-kalieun inyana ngaretan ka palebah Nunung jeung Ida dua anak wanoja nu keur meujeuhna mangkat rumaja. Di eta kulawarga teh mitra Pasundan. Salian ti Pak Ismail jeung bojona nyaeta Nyimas midah. Oge dua wanoja atawa putrina nu lelah Nunung jeung Ida. Oge di dinya teh nyaeta aya Arsad. Tanapi disebat Mang Arsad ku Ida jeung Nunung mah nu kayagian nyaeta rai pituin ti Nyimas midah. Arsad mangrupa hiji nonoman nu gede kawani. Manehna mah estuning hiji pamuda anu lipasieup ku ilmu. Boh ilmu lahir atau ilmu batin, reuncem ku ilmu-ilmu agama, oge ilmu bela diri nu mangrupa silat maenpo asli Garut. Tapi kabireungeuh ku dua alona, yen dina eta peuting mah Arsad teh jiga teu pati tenang. Eta lalaki teh teu wasa nyumputkeun rasa kahariwangna. Kawan tu ieu pilemburan teh manis sakitu jumplang-jemplingna. Katambah deui aya sora goong di eta pelemburan ngangkaung ti jauhna nu meureun ti palebah hiji kiai nu nelah paara. Atuh teu talangke deui. Arsad manehna ngarawel sarungna nu ngagantung dina paku. Rab dikongkoyangkeun. "Marsad, bari angkat ka mana, Mang?" Nunung buru-buru megatan lengkah nu jadi pamana. "Ma, aya suanten goong, Ma. Rupina mati bumina paara." Nyimas midah jeung Pak Ismail pairing-iring kaluar ti kamarna. Teu silikna Nunung jeung Ida paheula-heula muru indungna. Saharita kabeh pada curinghak. Tekung silila gung deui kadenge sora goong. Rada antare tapi teu pegat-pegat. Pak Ismail jeung Nyimas midah ting karunyem. Totonden nu mawa karisi geus ngalilirkeun simpena peuting. Teu lila Pak Ismail nyarita. Nyimas, akang deuk nepungan Sersantoni peula nya." "Di mana, Kang?" Nyimas midah melangeun. "Nya di markasna atuh." Sersantoni kungsi amanat. Mun pareng ngadenge sora kitu goong kapeutingnakeun. Akang teh kudu gantang nepungan anjeunna. Omong Pak Ismail wangun rusuh, subrat sibret pisan. Atuh Nyimas midah bati colohok mata simeuteun, puguh hate leutikna mah teu merean ieu. Nunung Ida katut Arsad oge ngaharuleng. Kabeh teu wasa ngahalang-halang ka Pak Ismail. Tampolana ngantep Pak Ismail ku tatang koteteng sorangan neangan lampu senter. "Kadi atuh ari maksa mah, Kang. Hati-hati wae di jalana.
Ceuk Nyimas Midah kanu jadi carogena. Pak, enggal uidahnya panya. Kitu cek Ida. Insyaallah bagur. Yo, mangga yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walau nalu ditinggalkeun ku Pak Ismail. Sarerea meh taya nu ngiceup kabeh paneutup milunganteurkeun lengkah-lengkah Pak Ismail kaluar ti imahna. Inyana norobos poekna peuting nu sepi jempling. Napak tapak lampu senter nu sorotna geus semu beureum. Mitra Pasundan, kajempring peuting di pelemburan monggor nambah anteng. Kawan tu ninggang kana kaayaan di pakampungan, medem turut saraneom. Teu katenjo tungtung curug-curug acan paribasana. Di saparapat jalan gede, ngagebled poek mongkleng. Simpena nataku, puguh gerungna suara mobil oge kadenge ti jauhna kene. Tekung silila. Suara mobil ngadeuketan, marengan lampu nanu moncorong. Horeng si mana horeng. Tayalian eta teh Jeep Willys bogana tentara Walanda keur patroli. Eta Jeep teh nyemplung napak jalan ngabulungbung, terus rada ngendoran, malah meh ngarayap mapai jalan. Kocap di jero mobil, aya para soldadu Walanda jumlahna kurang leuwih 4, dibarengan ku hiji lalaki pribumi nu lelasi Kosim. Lalaki tengah tubuh nu purah nuduhkeun jalan ka palebah kampung Monggor. Kapten Erik ngarendengan Sersan Arnold nu nyupiran mobilna. 2 soldadu Walanda sejina diuk pageye-geye nyaeta ngagendeng Kosim. Ji patroli Walanda terus ngarayap lalaunan mesin mobil ngagerung. Ngabeset simpena peuting di pelemburan Monggor, sorana kawas handaruan nambah geueung. Nambah geueuman jeung taya saurang-urang acan deui nu wani ngomong. Sakabeh soldadu Walanda papada waspada. Maranehna nengetan sabudeureun jalan diliwatan nu diwatos ku tatangkalan katut paimahan padumu kampung. Pasemon Sersan Arnold katut 2 soldadu Walanda liana baketut haseum. Tapi Kapten Erik pimpinan mah teu mirosia. Tonggoy wae manehna rutet kaditu kadieu ka sakuruling bungking paimahan sisi jalan. Sieun salah jalan, bisa kumaha teuing perwira Walanda bakal amarah, bakal nyeuneu ka inyana. Kitu ceuk mamikir Kosim. Ngaluhuran gerungna sora mesin Jeep. Kosim, sora Kapten Erik handaruan. Saya Tuan Kapiten. Kosim ngarenjag ditanya ku Kapten Erik. Rewas manehna teh asa kagebah. Angeunna ngaradak ratug tutunggulan, teu wani neuteup beungeut Kapten Erik pimpinan soldadu Walanda di wewengkon Balubur Limbangan nu kaceluk komarana tur barangasan. Kosim, kamu orang betul tidak bohong kan? Kapten Erik ngalieu ka palebah jok tukang. Rada oge Kosim tagibur hatena tapi gancang manehna maksakeun neukeun maneh. Kapiten, wantun sumpah Tuan. Sungguh. Tuh itu tuh, di sana tuh, di belokan dekat Masjid itu. Tuh, di sana, Kapten. Kosim merengkuh pisan ka Kapten Erik. Jempolna ngabentik nunjuk ka palebah wangunan Masjid nu pernahna teh nyampak di sisi jalan. Roman Kapten Erik marah mayu. Manehna seuri guligah bari manggut-manggut. Khod Kosim. Kitu omongan Kapten Erik. Jeep Willys beuki ngendoran. Reg Sersan Arnold supir nangereunkeun mobilna. Nyaeta di jalan leutik anu brasna teh ka pakampungan. Kitu oge nurut kana panuduh Kosim. Gancang Kapten Erik jeung Sersan Arnold tarurun tina mobilna. 2 soldadu Walanda sejena oge tuturubun turun.
Kosim gawat manehna ge nunutulkeun lengkah para soldadu Walanda kaluar. Saheulaan Kapten Erik ngajanteng ngarega menang, terus marentahkeun ka Kosim ku basa isarah sangkan lempang ti heula. Kosim teh teu wani mumpang kana parentah Kapten Erik. Manehna dudongkoan geuwat lempang miheulaan soldadu Walanda. Kabeh soldadu ngabring nutulkeun lengkah-lengkah Kosim. Sora dampal sapatu Walanda pating koloprak patema-tema di jalanan, siga deg mepeskeun ka simpe di eta pilemburan. Sawatara lila suara sapatu soldadu kadenge rada ngendoran. Oreng kabeh kalah karumegag. Saharita pada curinghak barang ngadenge sora tabehan goong ngengkleng ti kajauhan. Sorana halon bawaning hiliwirna angin peuting. Kapten Erik hookeun pisan ngadenge eta sora, panona red kaditu ka dieu bari kerung. Atur sejenna oge pipilueun pada kerung. Kabeh ting raringeuh kawas nimu ka hariwang. Teu kungsi lila. Tabehan goong hiles leungit sapada harita. Kakara oge maranehna ngarenghap geus gung deui kadenge semua gempisan sora goong di pilemburan monggor. Kapten Erik ngalieukan anggotana. Nu memang keur papadan neangan lebah-lebahna eta sora. Kawan tu puguh deui sorana teh bet mawa hiji kakeung jeung geueuman. Kosim oge urang lembur dinya teu buru ngahuleng ngarega menang terus manehna ge lu ngalengo teu puguh gawe teu puguh cabak. What even but poor gepol is that? Kitu cek Kapten Erik ngadeuketan ka Sersan Arnold anu hartina kurang leuwih para mitra. Nyaeta aya kajadian naon jeung naon eta teh nu ngangkleng. Nyaeta nu dimaksud goong teh. Sersan Arnold karepna nanyakeun keanehan nu teu kahontal ku akalna. Sersan Arnold kalakah ngabesem. Manehna telemek teu nyarek teu nyahonoon pijawabeun ti komandana. Kitu deui soldadu Walanda sejena sarua. Gung deui sora goong beuki geuman. Lila kalilaan sorana nambah agem pisan Kosim katut para soldadu Walanda ngadak-ngadak jempe rehe combrek. Kaseber kakeung ujug-ujugnya saka kuliah awak-awakna tur ngaruntagkeun kaceuneng jeung kaludeung maranehanana. Nyimbas midah kalian dibarengan ku putra-putrana nyaeta Ida jeung Nunung oge Arsyad. Disagedengeun eta oge urang lembur sejena nu mangrupa tatanggana Pak Ismail. Maranehana nyuai-nyuaikeun peuting nu rehe combrek sepi jempling. Nyuk-cuk titincakeun dina heureutna jalan galengan sawah nu kacirina teh saukur ngalemeng remeng-remeng pisan. Mitra Pasundan rada anggang ti imah anu sejena. Bre nyampak hiji paimahan panggung nu kacida basadiana. Ukuranana mah meujeuhna oge. Palebah lawang pantona dipasieun ku golodog awi nu panjang. Tur diwangun dua hambalan. Awahan buruan imahna teu heureut-heureut teuing. Ngan pedah kahalangan ku tangkal jambu jeung kaheurinan ku tempat popoyan. Tihangna dijieun tina leunjeuran awi nu katembongna teh geus rada doyong. Tali pamoeana tina tambang injuk age wangun diantep ngoyondon ku nu bogana. Pager awina geus barobo jeung carangcang kawas nu teu kapiara. Sanajan kitu kanyataanna tapi bisa keneh ngawates buruan tina bibir balong leutik jeung hieumna tatangkalan nu ngaroyom. Patempatan eta imah teh kaliwatan ku solokan nu caina teh teu weleh ngagulidag. Di sagigireun rohangan dapurna aya sorodoy nu dipake kandang domba. Rada oge rarupek. Ngarempet pisan jeung tempat suruh nu dipenggel jeung paranti jukut parab domba.
nya mitra Pasundan. Eta teh bumina atau panganjlikana Kiai nunelah Mang Ara. Hiji pangawakan lalaki jangkung tur kuru nu maju kakolotnakeun, tapi inyana jag-jag waringkas kene. Pasemona tara kaciri nguluwut berag marah maiwear. Kitu teh bari jeung sanyana. Lantaran dina zaman sakitu heureut pakeuna jeung loba kariweuh karempan kahon sewang di eta pilemburan. Tapi inyana mah teu weleh marah maibear. Goloyohna handap asor jauh tina sombong adigung-adiguna. Faara tararea omong, mun teu perlu ngomong. Sorot panona loleb tur linduk, teu munasabah. Mun Mang Ara atau Pak Ara rea nu nganggap lain jalma samanea, lain hiji lalaki sabongbrong. Bubuhan manehna nu ngarawatan banda pusaka, nu mangrupa goong ditinggal karuhun ti bojona nu geus lila tilar dunya. Beh nama eta pisan goong kaceluk goong kabuyutan teh. Parandene kitu teu mawa geuman kana imah nu dicicingan ku Mang Ara sakulawarga. Padahal remen kabejakeun cenah goong teh sok disada sorangan tengah peuting jemplang-jempling. Kituna teh ngabaku. Mun pareng deuk aya kajadian atawa bancang pakewuh kaharti. Mun tibeh ditu keneh oge. Imah Mang Ara teu weleh kaseundehan ku padumuh pakampungan. Tisuklakna tisiklukna jalma pada rajol daratang. Karepna deuk naranyakeun harti di satukangeun totonden tina ngeungkleungna sora goong. Saluareun eta nu daratang ge hayang nyinglarkeun karempan mangsa soladu Walanda atawa gorombolan. Nu mangrupa pangacau keamanan ngangsot ka pilemburan teuing kunaon. Mun geus ngumpul di eta imah jeung Mang Ara, nu daratang ngarasa regreg, ngarasa tenang, kaseberna udar. Kocap dina peuting eta oge, tina sela-sela bilik imah nu karancang kaciri cahaya lampu tengah imah kawas culak cileuk kaluar, geus kajudi. Mang Ara keur katatamuan tetela Nyi Suminar kadua budakna. Marni keur pada ngalimba bari paungku-ungku alatan ngarandapan hiji musibah. Mang Ara sila dina amparan samak saheulai, rohangan tengah imah ukur dicaangan ku lampu tempel nun nempel dina tihang panyempet bilik. Pasemon Mang Ara katinggal teh ngemu hiji kana langsa. Panona anteng neutup tamuna nu keur pada cumalimba. Ceurik balilihan bari ngeukepan bantalan. Nyi Suminar nu dumuk di bawahan cirapuhan ngusapan buuk budakna pinuhu kadeudeuh. Mang Ara teu lemek kenyarek. Saheulaeun mah ngantep semahna hujan cimata. Nya. Nyi Suminar teh keur katurug ka titi. Imah katut kabeh bandana ludes kadurug. Heuleut saminggu sanggeus salakina ninggalkeun cenah mah ditandasa ku gorombolan. Teu lila kapireng sora Mang Ara nu merwejangan. Geus geulis anaki. Geus ulah leutik hate sing ikhlas. Urang kudu pasrah sumerah kana naon rupi pangersa ti mantenna ti pangeran. Mang Ara ngalalemu. Nyi Suminar manggut bari nyusutan cipanona ret kamarni nu keur ngeluk tungkul. Abdi mah asa ngimpen atuh Pak Ara. Tugur teu angin abdi bet janten budak yatim. Ceuk Marni carindak-dak. Mang Ara ngahuleng. Bagus. Geus. Keun bae sing sabar sing tawakal. Omat ulah pegat munajat ka Allah Subhanahu wa taala nu maha kawasa. Insyaallah kanggo jalmi nu panceg iman jeung katakwaana. Kalawan teu aral subaha mah eta duluja teh mangrupi musibah teh baris diganti.
baris diganti insyaallah ku kabagyaan ti Allah. Omong Mang Ara bari imut ngaglenyung. Nyi Suminar katut marni tenembalan nu kadenge teh ukur inghakna. Kocap di saluran imah Mang Ara nyimas midah sapara kanca jeung abringan jalma kakara napak jalan sisi solokan nu berasna kapakarangan imah Mang Ara. Pasemon nyimas midah marahmai. Nunung katut ida nyekelan gagang obor keneh nunya angan tincakan lengkahna nulungan sakabehna. Kabeh pauntui-untui mapai jalan satapak. Mus-mus kapaksa kudu dodongkoan ngolongan dang daunan nu ngaroyom kana jajalaneun. Teulila mita Pasundan. Eta rombongan teh aranjog ka imah Mang Ara. Syukur atuh nyimas midah kalebet. Mangga wargi-wargi berat saralik. Mang Ara ngabagiakeun tatamuna dareh deh pisan. Par ngamparkeun di samakna. Nyi Suminar jeung anakna Jempe. Panonna mah rambisa keneh. Luk duana nangareluk tarungkul. Sanajan teu kungsi ditanya Mang Ara ngabejakeun kajadian nu tumiba ka Nyi Suminar. Saharita kabeh harigeueun. Panonna neuteup ka Nyi Suminar jeung Marni. Tetep nu milu neuleuman kangangres. Kajongjonan mah kaayaan di tengah imah Mang Ara ngaradak sepi jempling nu kadenge teh iwal ti sora nu dedeheman jeung nu keur ngohkoh batuk. Sajeroning kitu ida mah geus eleke-sekeng rutret ka sisi kagigir antuk nalalaunan nyiku leungeun indungna. Kasarta mah hayang gira nyaho rupa goong kabuyutan tea. Nyimas midah Surti gancang manggut bari ngareret ka ida. Mang Ara gewat Surti kana kalakuan anak Nyimas midah. Oge ditandeskeun ku Arsad. Mang, kinten saageng kumaha atuh goong kabuyutan di bumi Mang teh tiasa ditingali ku sawai kitu? Ceuk Arsad semu was-was. Mang Ara oge Surti manggut bari mesem. Jung inyana nangtung. Kojengkang muru ka jero kamar. Nu pantona teh dipindingan ku kain hordeng. Meh kabeh paneuteub di warga nuturkeun lengkah-lengkah Mang Ara. Ida mah gancang meped terus ngeukeun panu jadi indungna. Leungeun nunung beuki pageuh nangkel ka mamangna Arsad. Sidik kabeh bet ngaradak mangsar mingsir. Mitra Pasundan hordeng panto kamar disingkabkeun ku Kiai Ara. Kanyahoan Mang Ara teh ngurumui ti jero kamarna. Leungeunna mamangku goong leutik nu pohara sulaya natina panyangka balarea. Nu araya di eta imah saharita mencrong kana goong. Sidik ti anggal nama goong teh disawang mibanda ukuran leuwih gede. Batan nu nyampak harita. Teu ngumbang jeung harusna sora goong. Nu ngeungkleung kuat kadenge kapilemburan nu jara rawuh ti imah Mang Ara. Beh nama ngan ukur sawangan sarwea wungkul. Teu nyurup jeung wanda banda nu sabenerna. Ai naha bet aroloho. Tah ieu goong kabujutan teh jang Arsyad. Mang Ara mamerkeun goong ukuran leutik. Goong nu polos tina paranti gantungan tur taya alat panabeuhna pisan wargi. Estuning goong bulis tilu tina wajah nu wawagtul bersih. Atuh sajongjonan mah kabeh jalma pada barengong. Kocap dina hiji poe di imahna Mang Ara.
Siga biasa wae loba kaseuleuhan ku balarean nu ngaja datang ka imahna Mang Ara. Rentang-rentang ti kajauhan hiji jalma leumpang bangun rusuhan tetela Mang Adnan. Leumpangna teh gurung gusuh bari mawa obor. Terus nyamperkeun riungan di hareupeun imah Mang Ara. Assalamualaikum, Mang Ara. Pokna teh. Waalaikumsalam. Tembal kabeh pada raeng. Nu ngagimbung gancang rada nyingrai saeutik mere jalan pikeun nu anyar datang nyaeta Mang Adnan. Abdi Adnan para. Ae nya Adnan. Sok ka jero. Aya naon Adnan? Mang Ara gewat mapag. Panon Mang Adnan rutet heula ka sakabeh jalma nu datang ka eta patempatan. Eta Pak. Abdi mah seja nguningakeun wae rehna Pak Ismail kumaha sing tegar caritakeun sok. Pak Ismail ditangkep ku gerombolan di Cihayam, gerombolan dipimpin ku Ujra. Mang Adnan hari wus-wus. Ya Allah ya Rabbi. Iraha kajadian Adnan. Menang bejati saha di anjeun teh. Mang Ara curingha kabeh nu ngadenge pada colohok. Kaleresan Pak Ara. Abdi mah nyaksian pisan Pak. Karunya teuing Pak Ismail. Tadi sonten teh nyarengan Pak Ismail nepungan ka Pasar Santonip. Waktos wangsul. Ujug-ujug aya nu nyegat ti katebihan. Abdi mah enggal we nyalingkar ka satukang tatangkalan. Janten papisah sareng Pak Ismail teh para. Walon Pak Ismail, walon Mang Adnan dareuda atuh Mang Ara kekecrek. Aduh, Gusti, Pak Ara, panginten atuh goong teh pedah ngangkleung wae nya Pak. Ceu Ijo, sawataran nu datang ngareret ka Mang Ara. Hiji wanojan nulah enok ngembang kadu, jep pada jempling. Taya nu cumarita, taya nu lemek, taya nu nyare kabeh ngaradak ngabaretem. Tayoh nama manghariwangkeun kana panasiban Pak Ismail. Teu kasarawang kumaranehna rupa kajadian nu baris tumiba ka jinisna. Mang Ara oge nu katelah pisan sobar jeung tawakal ngeluk tungkul. Hatena mah ngecewis. Inyana pageuh muntang kanu Maha Agung kanu Maha Kawasa menta panang tayungan ti manterna pikeun kasalamatan Pak Ismail. Sidik Mang Adnan oge baluas keneh reuwas kareureuhnakeun. Kumaha nasibna Pak Ismail mita Pasundan. Tetelan nu dipikamelang teh keur ngasruk di leuweung geledegan. Leumpangna kuat digugusur ku Duleh, Kamhar jeung Cengos nyaeta 3 anak buahna Ujra. Anggota gorombolan nu sejen oge ngiringkeun. Eta anggota gorombolan teh rata-rata pada tolonges. Sakapeung mah awakna Pak Ismail teh disuntungkeun. Nepi ka inyana ti tolonjong di jalan nu nutur cahaya obor. Teu wudu awakna ngoprot ku Cikesang. Sakalieun manehna ngedebut oge labuh leungeunna gancang dijewang ku salah saurang anggota gorombolan. Bari teu kalis digebes biakarep. Pak Ismail teu walakaya. Inyana leumpang rumanggieung. Muringis ngampeuh ka nyeri balas disusu ti dungdung kana jalan nu tarahal. Pak Ismail rengha paranju. Awakna rampoh-poh. Balas inan nyana nyorang lampahan nu kacida jauhna. Teu meunang minge deui. Pak Ismail digiring ka hareupeun markas gorombolan anu dipupuhuan ku Ujra. Polah gorombolan nambah mijah karepna. Hayang katanggar ku komandana. Suruntul Duleh najong bobohkong Pak Ismail. Cedak! Keblug awak Pak Ismail nyuuh kana dataran nu lempar. Teu lila Kamhar ngahanca. Ties! Manehna nongtak leungeunna Pak Ismail. Maksa mirusa Pak Ismail kudu nangtung deui mitra Pasundan. Mitra Pasundan hapuntenna manawi teh bade rengse dina
sabagian panginten aya sapalihna deui insyaallah ku Kang Asep bade digarap enjing geto diteraskeun janten kirang langkung 2 bagian. Sumangga mitra pasundan. Hapunten. Cag mitra Sunda. Hatur nuhun sareng hapunten nu disejatina samudaya kalopatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.